Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu sadaya, wilujeng tepang deui sareng singkuring wasta Abah Sudirman. Punten simkuring sanes ahli dongeng, nanging mudah-mudahan kujalaran wasilah ieu carita tiasa ngajantenkeun tali silaturahim anu kuat. Tur katampi ku balerea hayu urang ngamumule sastra Sunda. Penggemar dongeng Sunda anu geulis, anu kasep di mana bae, mugia Allah Subhanahu wa taala maparin kesehatan, rezeki anu seueur, anu gampil, anu barokah, sareng umur anu panjang. Amin ya robbal alamin. Sumangga urang kupingkeun dongeng Sunda anu judulna Laksana Nikah bagian katilu. Dongeng Sunda karangan S. Sukandar seueur anu parantos sukses. Di antawisna Gumelar, Jaka Santang, Siruyung Kawung sajabina. Laksana Nikah bagian katilu dalang Abdullah Sudirman alias Getih Sumedang Larang, didukung ku tukang tendang Bapak Haji Nanang, tukang goong waketu Bapak Haji Nunu, tukang kecapi Bapak Ayi Sugandi, tukang tarompet Ki Minhar, tukang nyenget cempor Ki Doni sareng Pak Atang, tukang ninyuh kopi Wadedi. Kirawanci sarereh budak Jakariswa karek tepi ka sisi leuweung halimun. Kabeneran aya saung, terus Jakariswa muru saung. Nu maksudna rek ngareureuhkeun heula kacape. Barang tepi ka saung kasampak aya nini-nini sareng aki-aki duaan keur dariuk. Terus Jakariswa uruk salam, sampurasun, punten, cek Jakariswa. Rampes, mangga. Walon nini jeung aki ampir bareng. Punten pangersa, abdi ngiring reureuh, cek Jakariswa deui. Mangga jalu, sok kalebet, walon si aki. Terus Jakariswa ka jero. Ke jalu, aki teh rada reuwas. Tara-tara ti sasari wayah kieu. Aya nu ka dieu ngulampreng. Ari hidup saha di mana atawa reka mana? Si aki tumanya. Hatur nuhun, abdi enggal ditaros. Abdi teh wastamah pun Jakariswa ari kawit ti Puserdaya Indraprasta. Ari tujuan bade ka leuweung halimun, manggul piutus Sang Prabu manahan sora. Kedah moro kumis tunggal maung dodaya. Jawab Jakariswa Daria. Kotan
hidup teh puseur dayeuh diutus ku Sang Prabu, cek si Aki bangun nu heran. Leres ki walon Jakariswa pondok. Ke. Nah harek moro tapi teu mawa pakakas keur morona. Ngan saukur mawa bedog ungkul. Rek kumaha morona jalu. Jaba morona ge moro satebuas. Rajana leuweung halimun. Teu salah tateh. Cek si Aki deui bangun anu teu percaya. Leres ki abdi mun nyandak bedog sakikeuna, jawab Jakariswa. Lain keheula jalu, Aki mah banget ku teu ngarti bet nitah moro ngala kumis tunggal maung lodaya. Ngandung harti sarua jeung nitah marapkeun diri hidup ka maung lodaya. Ari sabab saketerang Aki, kumis tunggal maung mah lain kumis nu aya di luar. Anu aya handapeun irungna. Tapi kumis tunggal mah ayana dina elek-elekan maung. Tong boro mah ngala kumis tunggal. Dalah kumis biasa ge sakitu susahna. Loba mara bahayana. Cek si Aki bari kumecek. Kumaha Ki? Dadanguan teh kumis tunggal ayana na elek-elekan maung. Abdi mah nembe terang Ki, cek Jakariswa semu kaget. Heueuh jalu kitu pisan. Cek si Nini ngilumahiran bari ngasongkeun cai panas dina batok ka Jakariswa. Kutan teh kitu Nini, cek Jakariswa. Ke. Aki rek tumanya. Ari hidep aya carekeun naon di karaton. Nepi ka Sang Prabu ngutus moro kumis tunggal maung lodaya sagala. Ieu teh ngandong silaka hukuman keur diri hidep, cek si Aki. Duka atuh Aki, dararaosan mah teu aya. Abdi sok patuh kana naon-naon nu dingandakeun ka Sang Prabu. Walon Jakariswa. Eta sugan hidep sok pirajeuneun heureuy teu ka putri Sang Prabu, cek si Aki. Dasadayana rahayat ge pada terang yen Sang Prabu mung gaduh putri hiji, teu gaduh putra nu sanes. Oh, upami perkawis eta mah abdi rumaos Ki, jawab Jakariswa. Tah eta jalu nu jadi alatan hidup di titah moro kumis tunggal maung lodaya teh. Sabab cek paningali batin Aki tos pamardih ieu kacumponan ge baris aya deui 3 panitah anu berat nu kabehna bakal ngalanyawa hidup. Nu tujuanana pikeun misahkeun hidup ti sang putri, cek si Aki bari mencrong beungeut Jakariswa. Tuh kutan Ki, cek Jakariswa. Heueuh jalu, tapi Sang Prabu luwes ngarah teu katingali ngahukuman ka hidup. Jawab si Aki bari semu kerung. Kumaha atuh Ki, pasihan bong-bolongan sareng wewengan ku Aki supados abdi tiasa nyumponan sadaya panita nu janten tanjakan Sang Prabu. Da abdi tos kedal sumpah dina ati sanubari moal nikah upami teu ka putri Nesa Endang Ningrum.
cek Jakariswa. Dedeh teuing jalu eta ku bapa hidup di bahana naon keur asup ka jero leuweung nyang hareupan maung lodaya teh, tanya si Aki. Nung di bahanan ieu ki walon Jakariswa bari nembongkeun bedog jeung kulit maung lodaya teh. Heueuh meureun geus mangsana hidup neang tutungkusan warisan ti leluhur hidup panitah atawa pamardih Sang Prabu mah ngan jadi cukang lantaran, cek si Aki deui. Kumaha Ki kukupingan teh neang tutungkusan warisan leluhur abdi naon maksudna Ki, cek Jakariswa. Bener jalu kitu pisan, cek si Dini nimbrung deui. Ke nah kumaha nini bet tiasa kitu, cek Jakariswa. Berarti ku indung bapa hidup can didongengkeun nya. Sabenerna hidup lain anak tegas Abah Suta jeung Ambu Upi. Hidup mah budak pamanggih di leuweung halimun. Harita hidup keur orok keur diparebutkeun ku 7 maung lodaya. Nu genep mah hayang ngamangsa hidup. Nu hiji nu paling gede nu nyalametkeun hidup. Nu mikeun ka Abah Suta jeung ka Ambu Upi nu harita keur ngalasulu di leuweung halimun. Kitu tah dongeng nama, cek si Aki. Tah kitu jalu lalamon nama, cek si Nini. Pami kitu abdi putra saha? Sareng naon maksudna neang tutungkusan warisan ti leluhur abdi teh? Cek Jakariswa. Tah palebah di dinya mah Aki jeung Nini ge teu apal saha kolot hidup sabenerna. Engke ge ka hidup baris aya nu nerangkeun. Ngan poho mah hidup ulah jadi nyapirakeun Abah Suta jeung Ambu Upi anu geus ngurus hidup ti orok beureum. Najan hidup geus apal arinyana, lain kolot hidup anu ngayuga jeung nu ngalahirkeun hidup, cek si Aki. Mohon Aki abdi mah bade nyapirakeun ka Abah sareng ka Ambu. Tapi abdi bakal langkung hormat, langkung bakti. Margi aranjeunna anu tos ngarorok, ngadidik, ngurus abdi ti alit. Dugi ka ayeuna manjing dewasa. Ku jasa aranjeunna abdi tiasa hidup. Ki oge Nini walon Jakariswa rada cumalimba. Halus ari kitu mah Aki jeung Nini bunga kacida ngabandunganana. Tah ieu ku Aki di bahanan sumpit keur morona. Ieu lain sasumpit-sumpitna, tapi bisa mawa hidup olah kanuragan. Jeung ieu iket wayana pake ku hidup. Sabab ieu iket ngandung hasiat hidup bisa ningali alam lelembutan jeung moal diganggu usa bangsa karaman lelembutan. Wayahna hidup ayeuna mah ngaso di dieu isukan wanci carangcang tihang kakara hidup neruskeun deui perjalanan ka leuweung halimun. Tong poho mana dipegat atawa dirempuk ku maung lodaya tembongkeun kulit maung teh, cek si Abdi. Muhun Ki diestokeun pisan sagala piwuruk sareng piwejang ti Aki walon Jakariswa. Sok ayeuna mah geura ngaso engke mana rek sasarap mah
aya bubuy sampe tuh nacatang hawu kitu cek si Aki. Sumuhun Ki, jawab Jakariswa. Engke jalu mun aya nanaon di leuweung sebut ngaran Aki jeung Nini, Aki tia Nini tia. Beres ngomong kitu si Aki jeung si Nini ngiles ngaleungit sapada harita. Tinggal Jakariswa nu molohok ngembang kadu. Urang caturkeun isukna. Wanci carancang tihang Jakariswa sabada memuluk bubuy sampo jeung cikopi pahit neruskeun deui lalampahanana asup ka jero leuweung halimun. Bener we barang sup teh ka jero leuweung kakayon meuni mabebeda. Maroyom ngahalangan jajalaneun nandahkeun yen eta leuweung arang langka kasaba ku jalma. Jakariswa ngaluarkeun bedog jeung supitna pikeun ngababat eta kakayon. Bedog dipake ngababat, sumpit dipake nahan. Aya keanehan anu dirasakeun ku Jakariswa. Awakna asa harampang mana ngagunakeun sumpit pikeun nahan badanna. Kebat Jakariswa lumampah teu karasa jog anjog ka tengah leuweung. Anak susuruduk teh bagong leuweung luduk. Asa kagarewahkeun ku datangna Jakariswa. Jakariswa gancang ngejat bari ngahembatkeun gagang sumpit kana palebah hulu bagong. Dadak sakakala eta bagong teh langsung nubuh tapi teu nepi ka binasa ngalempreh ngajoprak. Geus kitu mah Jakariswa neruskeun deui lengkahna. Kurobas waktosna pamirsa.